ka Allah jebut Allah teh peka agama Semar kenal atuh di Semar ieu eueuh mah eta we ka bogo si cepot Kang era ka Batara mangga kaula ieu turunan ti Gunung Suna beh ditueun Gunung Burangrang anu gubragna teh ka Gunung Buraong atawa maneh jadi pengkhianat sia teh bangor pisan pamajikan aing juga itu. Salbeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Purbakansana Sang Nalendra Bibisik Purbasakti Remagantian Pati Purbadenta lan Senopati sami tungkul hamari keludat jemah dari Mang Sabda Ajrih ningali pamor Nalendra watakwanto Sang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan ngandika kau daling lisan maka tentu ngandikan ibu anu payus dipiagul kalayan dipireus lan Senopati yap kaharep kaulah Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati abdi Gusti nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sama pangabaktos konyuk panjenengan ditarima pujastuti sampean kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikersaan naon Sri Paduka heula anak tenang we Paduka abdi Gusti nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun sembah baktos kahonyuk panjenengan tong ditarima kahonyuk Kakang Pati nuhun ki adi nuhun ditampi bae kalihna ti eta aya pikersaan naon ieu teh purwa panjenengan kersani malam tansah diajeng-ajeng Gusti tak ieu geuning aya kagungan karaton sisi jalan teh ieu Purwa dihaturadan linggih lerah saperkara mah hayang panggih hayang ngobrol kieu ngarariung tau da ai anu aya patula patalina jeung kaayaan nagara mah urang teh geus rada rine anu demo geus rada areureun rada tiis karasana tiis seuli herang panon leres Paduka kadua nati eta ngahaturkeun nuhun ki adi parantos tiasa nyaosan kana pangangkir tau leres Gusti sajabana ti eta kaula teh dek ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kaki adi
Kasenopati kasa jumlah aparatur negara oge kasa jumlah masyarakat negara anu parantos ngiring ngarojong nyingkilkeun baju leungeunkeun sakatuhu nyaeta dina mangsa ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea di malam kalayan menta supaya dironjatkeun deui dina naon rupaha pengabdian urang ka nagara jeung ka bangsa diestokeun paduka malihan ai masyarakat di dinya mah kulan Gusti belah tongoheun pada larang mah parantos nganuhunkeun ku seueurna proyek ayeuna cantina air bersih nya kalaresan kapan lurahna teh anyar deme 2 minggu ieu teh nya juragan Anik nya atuh tina pangwangunan sakola-sakola SD aya teh kengeng bantosan anu parantos katinggal diwangun kulan Gusti heeh atuh dina pendidikan aya sakedap depan bade nyebar ngeunaan puad di mana puad eta sesepuh tinya ti Ciburia is eta mah kiai atuh Ciburia Ciwidey hari puad teh nyaeta pendidikan anak PAUD sanes puad pendidikan anak-anak usia dini kitu kulan Gusti parantos disebarkeun kangge pigurueunna nama ka tiap-tiap kampung ngeunaan pendidikan da puguhnya kitu kapan ieu nagara urang teh mereyogikeun sumber daya manusia nu berkualitas syukur itu kulan Gusti sok lebar temenan upami ninggal kana sawatawis kaayaan nagara anu parantos sakieu hareng-hengna kulan Gusti pajejet kudu deuleuan taena mah urang ngeureueuh we keune anu parantos ruksak mah nya ayeuna urang omean deui utamina nyaeta dina ngadidik marurang kalih waktu saya teh anu laras-laras kedah micinta ka lemah cai sorangan kitu bulan Gusti ya kahiji micinta kana lemah cai sorangan kaduana micinta kana budayana sorangan alus margi katinggal ayeuna teh barudak teh da kaulinan diburuan teh parantos hampir laleungitan mode gonang galah sasalimpetan encerak iya ayeuna mah parantos digenti ku PS barudak teh kulan Gusti iya eta we anu apa teh si Pombob iya sareng Doraemon kitu kulan Gusti sok ronjatkeun sajaba nati kitu kaula teh ieu teh luar biasa menang kabungah teh kiadi leureuh kulantaran si Nyai ayeuna da kumaha atuh kabawakeun ku anak kaula teh tuang putri anak kula si Nyai Dewi Mustika Dewi atawa Purbaningrum anu sasatna teh manehna mah ngulik kana ilmu bab kamanusiaan jadi kabawakeun kaula teh eukeur mah ngulik kana bab kamanusiaan da puguh si Nyai mah anak kaula da manusia malah loba lalaki nu katari kataji ka pati-pati ka asmaragama loba jajaka nu kaedanan marukana ungapoe teh cing salah lember pahade-hade kendaraan ditabuh we telakson teh marukana tutot maksudna mah meureun ngahlaran kitu ngana si Nyai teh atuh acuh ka lalaki teh
ngantina kaacuhan ieu si Nyai melang aing teh melang kumaha sieun teu bogoh ka lalaki paur sieun jadi nona igun aing mah nah moal Gusti piraku anu jadi kamelang teh eta ngan deui pati-pati kaula boga minantu oge hayang ka jelema anu saluhureun kaula kakayaanana kitu lain pinuit aing mah naon sababna bisi sangsara keur ditinggalkeun paeh kitu budak ngan hiji-hijina ai jodoh mah panginten Gusti kumaha ceuk bogoh murang kali we oh nyeta loba teh nu nuturkeun bogoh teh pan kaituna mah amurasut sabab ngan ukur samet bogoh wungkul mah wah hartina meureunna kudu geus dewasa ngaran-ngaran kus boga salaki teh nya kantenan tak kitu Ki Adi malah kaula teh sok kabita ngadengekeun sejarah-sejarah nu geus kaliwat make jeung di nagara diayakeun pesta saemara sagala lamun teh masih Nyai beuki dieu beuki loba nu dararatang nu bogoheun timalat dek di saemarakeun keun bae patih jadi jago saemara lamun teh mah ayeuna si Nyai aya nu ngaharepkeun dek dipentes we tanaga jeung pikiran pikeun milih jodoh si Nyai mah urang saemarakeun we wayahna maneh jadi jagona teh kira-kira na sanggup paduka Gusti pupu dening ati dina leresan dieu tadi oge pan bujeng hingga kapulut marganing tanaga larapati ge kasangakeun karesep teh lalajo gelut teh aing teh dawuh deui olahraga anu sok dilalajoan malintang titinyu jeung sepak bola nya Persib ge pan eleh lumayan Gusti 3 hiji leuheung lamun saeutik elehna teh da 3 geuning jeung mana sareng Persija nya oda biasa main eleh jeung meunang laras bulan Gusti ngan eta we atuh da mun di kandang jeung minang teuing elehna teh nya kitu kagila-gila keding bulan Gusti nya bari pamain teh meuli teh nya padahal lamun abdi mah bangsa abdi dibeulina nya wah resep panginten Gusti nya bisa maneh nyepak bola kapungkur oge marukana tobros tar rambang bola teh nya ku bola sanes kaduruk ana karep wae sia kitu margi latihan mah sering abdi teh nyepak pun bojo nya kitu tak kitu Ki Adi pokona lamun diparengkeun si Nyai menang jodoh wah 40 poe 40 peuting aing mah nya kitu pangaosan 15 peuting papai ku aing kiai TKB dodog penca jeung sajabana wah sanajan aing boga anak awewe geus gede biasana pan singa Depok masuk dipake nu nyunatan ya da ieu mah dek dipake ngawinkeun ku aing si Nyai teh cenah abrag-abragan dina singa Depok lamun bisa mah aing hayang leuwih mung singa Depok hayang singa nyaan gitu bulan Gusti saya pisan teh ide teh nya nah harus kumaha sieun moal mayar panayagan singa Depok nah da panayagana dihakan ku singa timalan lir pendra
marang nuju raos dina rasa kabungah manah kagungan putra istri gelis kawanti-wanti. Memang ieu putri teh parantos kasohor ka mana-mana kagelisanana. Mustika Dewi Atanapi Purbaningrum. Begituna ieu utusan ti nagara astina Rasidorna miwah sadayana para Kurawa ngalet ngengkring ngabanaaleut umat-umat nyatang pinang. Wireh putrana Prabu Duryodana Raden Mandrakomara katari kata jika pati-pati kapentang asmara gama ku ieu sang putri. Surak hambal-hambalan. Surak hanadayo hanadayo. Ana dirada meta. Ana jaran medal saking krongkeng. Pranyataan apa? Oh, ana dayo geuning Gusti. Aya tamu paduka. Tamu di mana? Katinggal nama ti negara Astina geuning aya kasepuhan Rasidrona. Yap, sadiakeun di pagelaran. Tilu bikin tamu-tamu nuliana. Geuning naon itu teh nu disareret? Wow, kareta-kareta Gusti. Nah, mawa jampana dulu itu nahonya pesta eta teh kitu. Oh. Mangga ligi. Wayahna tampi tamu belah ditu. Saya Gusti saya. Romeo. Sampurasun angin. Rampes paman. Datan nerata ngademane wapakulingan rana. Kedayok ingkang sampun prapta. Aduh angin semah pangabaktos itipun mang nampi nuhun haturan rawuh kasuhan mangalingih-lingih. Ngenakeun ieu pun anak tuang putra teteh laras pun anak Aswatama ngaranna lu bagja aturan rawuh sepuh nampi mangga tamu-tamu nu sapalihna supados di pagelaran tilu bae Anger citraksi tumarang saparto marmo irupaksa daruk citra-citra kita sobat citra. Mangga pangalingih di pagelaran tilua eta jajarkeun gotongan-gotongan emas picis kumarincing inten jumanten. Mangga. Bingah amarwata suta ningali dedayo ingkang sampun prapta bingah amarwata suta bingah kagir
prata ningali dedayung sampun prata dedayung sampun prata ingkang sampun prata Sang Nalendra Prabu bingah ningali tamu sasatna ieu teh anu dikenal pisan Resi Drona anu kasohor ieu teh hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kagungan Padepokan Jajar Sokalima ngandi nah asa kagunturan madu kaurugan menyan putih sepuh aturan kasepuhan nuhun anger nampi kana pembage ieu tuang putra talaras ieu teh pun anak anger mungan saese asa saesena ngan hiji-hijina anak teh namahan deui mangke nya kabur-kabur bojona nya wilujeng tepang atuh pun adi Aswatama nampi nuhun ban aturan rawuh sepuh dupi ieu teh patih kaula ieu teh aduh nuhun nger gararagahnya urang dieu duh nya kalayana atuh ieu teh ruas nu taya papadana ai kabingah makomo ai bungahna di poe ieu kaula teh sasatna kagunturan madu kaurugan menyan putih anu arang langka pisan tiasa tepang sareng jalmi anu kasor tuh dengekeun Aswatama nepi ka kieu wibawa jeung ngaran kolot nepi ka negara ieu ngaran ama turutan kumaneh nya sanajan hirup ngalalana salirana tapi aing ngeureuyeuh nikreuh mah geuningan dina bab usaha naon we sarek daek sabab bisana kasohor jalma teh ku karyana nya ku gawena tak kitu turutan matak tuluikeun ieu pasantren Jajar Sokalima teh nya alhamdulillah anger kumaha kasepuhan di Jajar Sokalima teh ayeuna teh parantos luar biasa canggih na kabina-bina parantos jadi pasantren modern parantos segala komputer laptop pokokna anu dalalaptar teh ayeuna mah ti kalangan tengah kahandapah arang langka ayeuna mah seseueurna ti kalangan tengah ka Cianjur nya kaluhur ayo tah kitu anger komputer oge internet oge parantos kortuduo ngalangkungan milenium ieu Pentium 4 dina milenium ieu teh alhamdulillah atuh nuhun kitu ceuk mah oge engke mah bilih ieu mah bilih anger bade hubungan kereng mang teu kedah ka itu dina internet www nya teh mun ceuk bahasa Inggris model www.dorna.com meureun ta eta heukeun bae atuh naon teh nya nuhun sepuh nuhun kitu punten mah ngabeki heureuy eta teh sekolah teh nya sajabana ti mang beki heureuy teh beki udud eta teh nya nu mawi oge kitu laras salajengna atuh aya naon sepuh kieu anger
tapi punten eta jauh di Jugjug anggang di tiang teh mangge bilih ngarepotkeun panginten ngaganggu angger nuju sibuk panginten di dieu anteun teu sawios sareng punten ieu teh bade rada lami bosan ngobrol teh sanes teu apa mangkana tata cara etika nyemah ya da ai nyemah mangringan komo lamun ti peuting mah ulah leuwih ti 10 menit komo lamun pribumi geus heuai buru-buru pamit nya kitu tapi punten ieu mah bilih lami ieu mangga mang teh salarasina mah kautus kudu jadi ratu ngemban timbalan anu jadi raja ti nagara Astina saperkawis 2 perkawis 3 perkawis saperkawisna nyaeta baktos ka salira jeung anger ti anger Prabu Duryodana olo nuhun damang Sang Nalendra Prabu aya hibar dina waktu ayeuna kaduana perkawis mang teh kieu kapetokna ku Sang Nalendra teh kumaha wireh Sang Nalendra Prabu Duryodana teh pan kagungan putra pameget Prabu Suyudana teh kagungan putra pameget dupi kakasihna Raden Mandrakomara sanes Raden Komarudin sanes Raden Mandrakomara sanes Mandra lanceukna Omas sanes iya atuh eta mah kasep tayeu malangkung leres nya kasep ngalangkungan Asep Sahroni nya 11-12 yang Lurah Anik kasepna eta budak nya rada sipit leres nah ari eta putra Sang Nalendra teh sasata parantos remaja putra nyaeta budak teh keur gering nang tunggalang layung peuting tega kana sare beurang tega dengakeun barang daang si horeng si manah koreng eta budak teh keur kaserang panyakit birahi nyaeta kapentang asmaragama ku wanoja lami tilami budak teh melak-melakan wireh katarik kataji kapati-patina teh sanes kumulian tapi kutuang putri begituna manawi eta tuang putri teh acan kagungan bebene putra Nalendra Astina bade ngaleuleungkeun ka tuang putri manawi bahan katampik mang teh jangakeun sejapang lamar jangakeun sabda lamar ku kituna tingali di luar gotongan mas spesies kumarincing inten jumanten kinten acan kan gabungan bebene eta tuang putra mang teh kapetok pikeun ngadugikeun amanat Nalendra gitu kaayaanana taku kituna mangga ayeuna nyuhunkeun walerang anu pasti upami teh mah ditampi ipang lamar mang panginten wangsul deui bade ngabantun itu putra naraja gitu menawi itu bade ngalamar bade naroskeun nah kinten-kinten bade ditampi upami ieu panglamar ditampi panginten ayeuna keneh oge aya utusan ti dieu ka Astina pikeun ngabantun eta calon panganten pamaget tak itu bari sakatenan urang resekeun pertikahan iya urang walimahan di dia
melihat ayeuna teh waktu teh aduh ningang dina rezeki teh ningang dina waris ceuk mau ge kumaha kinten-kintena anger ieu tuang putri bade dipileuleungkeun tih kaulah bagja ai kasepuhan kaulah teh bunga anu luar biasa lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalagir di ieu dunya masih kene gede ka bunga kaulah komo deui pan pibesaneun teh jamina wah raja burat beunghar bro di juru bro di pantai ngalayah di tengah imah buncit leuit loba duit iya sami jami jago sareng urang dieu pokona tuang putri sareng pun incu mah bakal disebut bebelahan terong adu manis cek mau ge iya pada wajah jadi tuna gitu jadi ai kange kaula mamangga teh teuing mangga bagja nanging ieu teh parantos tapi punten ieu kumaha kaula teh parantos janji sareng ieu Ki Patih kumaha jadi pati-pati kaula gaduh mantu ge nyaeta hayang kajelema anu bisa ngelehkeun ieu patih kaula ieu anu parantos direncana ku kaula kumaha nger saemara nah tiasa disebut saemara jadi saha nu bisa ngelehkeun ieu patih ieu pun adi ieu laras tah neme bakal diangkat ku kaula jadi mantu kaula suata mah kaula kumaha lahna atoh we etang-etang mecakan ilmu anu kamari teh gini alus lalaki tetenganana ulah leutik burih anak wanita mah nying hareupan naon-naon oge kahareup emongkeun dada teh pan kitu ini dadaku mana dadamu lalaki ngaranna jadi cinek nama saha anu tiasa ngelehkeun ieu patih nagara leureut eta anu bakal jadi mantu kaula oh da teh dibantun calon panganten pamenggetna oge kumaha ieu mah upami diwakilan gelutna wah tiasa mangga oh tiasa beres tamah temokeun anak wanita teh ulah lobak ulah kecing sanajan aya kereta api ge lamun leumpang teh terus jalan malah nu ruksak teh ulah urangna tapi kereta api nu kudu runtuh tak eta lalaki nya ari hayang sohor nya atuh nuhun upami kitu mah ieu teh dinten iraha bade ngawitanana ayeuna ge tiasa mah dinya we di alun-alun tapi panuhun kumaha boh ti pihak kaula boh ti pihak salira di mana aya nu eleh ulah dendam moal ai carana kieu mah nah ieu kedah ngangewaragan teu kedah tong disebut raja burat beungharkeun di waragadan kaula ieu mah urang nyieun acara dadakan we lah nya bade sabaraha hiji kinten-kintena anu anteuh hiji heula we
nanging upami panginten anu hiji eleh tah pasti merenang anu daftar teh rada kurang nya da biasa orang astina mah pagede-gede sungut nya sae mangga tak kitu we rupinanya kira-kira pati sanggup mangga jagakeun sadaya jagakeun sadaya kudu kitu jadi pati tanggung jawab garana hoyong ningal ai putrina teh nu mana ulah wakan ditemongkeun eraan si nyai mah iya eraan si nyai mah panggih jeung jelema teh ngeluk iya gitu saya atuh anger mangga di alun-alun mah tempatna di alun-alun mangga tak kitu geuning tam gimana urang ngariung heula kira-kirana saha wae nu rek daftar ngawakilan ieu temok malah di ditemongkeun ka wani temongkeun ka wani lamun ka wani ditemongkeun ge biheung teh awewe teh bogohna ka Aswata mah nya wa teh jodoh Aswata mah gitu mudah-mudahan ya mah nya atuh cenah lamun maneh teu bogoh kedek ku aing nya nah amat teu sepuh kitu aya keneh nafsu normal keneh aing teh nepi ka kitu aja ngomong nya nganggap lemah we ka aing teh gede keneh aing teh nafsu teh nya kitu paingan atuh itu muni naon teh tadi geuning aya nu dagang rada bencerang oge muni teu ngiceup-ngiceup jiga indung maneh mangga atuh anger ayeuna mangga diantos diayakeun heula riungan heula kangge ngabentuk panitia saemara entong lila tong make jeung panitia sok tugaskeun keamanan ayeuna mah timbalan sakitu menta supaya sok itu menta supaya ngadahar heula nog hayam jeung seprit balur kuci mane eta leungeun ngaing percaya kana kasaktian bangga paduka diestokeun tenang sok bentuk we saurang panitia mah lah ngahaja hiburan mah hese aing teh geus heubeul hayang nempo nu pasea hayang nempo nu gelut kaula yakin patih bakal sakti mandraguna sing persanten nyi anu geulis anak ama ieu amanah
kapalai raja. Oh, itu digugu kumaha lalawora. Iya. Ki Adi, nah, hari. Maha Gusti, kayak urang ngadongeng heula sageuna. Ini ieu teh naon? Lumampah ka alun-alun ieu teh. Memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun. Wayahna pangumumkeun. Itu jelema nu lalariwat bisi rek lalajo. Akang dek gelut teh. Naon dek gelut tapi mah gelut teratur, kayak matak dongeng teh heula. Senopati lan patih nagara ngandika ayana ngaon ieu teh Gusti. Iya. Jadi lamun urang ngahulang kana kapalain Nalendra dina harti bakal dipesat urang. Wah, urang nawe sing apal kana adat dunungan. Ulah sagala disempatkeun sakarepna. Nya, da urang mah bawahan kudu meuli hatena, pogo we. Ai bieu tamu ti nagara Astina teh dekalamar. Nembe teh ngalamar sang putri Dewi Purbaningrum. Mustika Dewi, iya. Kumaha keresaheun putrina? Asa ditanya putrina mah. Ngani mah karep-karep raja we. Maksudna mah anu di dongengkeun tadi teh geuning. Yen cenah hayang pesta nagara, hayang nyaemarakeun budak. Atuh buguh we. Aya jalan kumaha meuntas. Aya nu ngalamar langsung ti nagara Astina. Nya bieu teh cinekna mah urang saemara. Akang teh rek jadi jago saemara. Wah. Percayaan teh naik ka salira. Aib ka salira mah percaya da puguh salira teh bebenteng nagara anu sasatna dipiagul ku Sang Nalendra. Ya. Nanging urangna we cing ati-ati ulah sombong. Sabab di dunia ieu teh bisi da puguh jelema mah heueuh aya lemahna, aya leuwihna sokeuna ku apes. Keuneu lah. Dina sasi ieu mah ningang dijaya salira mah. Sing percanten kana etang-etangan abdi. Nya. Nyokot tina hitungan naon, tina aboge dibantuun. Tina manis pahang dibantuun. Ya. Jadi ayeuna teh para Kurawa keur ngumpulkeun anu rek asup ku saemara sabab ai calon panganten lalaki mah teh dibawa. Ieu teh diwakilkeun ya. Ai urang Kurawa mah da garada sungut. Nah, itu mau ngaganggu kena anggaran belanja negara, waragadna itu datang tosna ge kaituna teh bakal aya waragad itu tenang. Waragadna mah itu panglamar ti negara Astina urang pake waragad. Tah atuh kitu sae sugana aya leuwihna kangge ngomean jalan. Nya. Kangge ngarehab. Kitu kulat. Iya. Wayahna maneh panisiaan. Hah? Oh, sae mangga. Diajar. Ana mah kedah diajar mangga teh cing parantos biasa. Baru kana anu sok nyamut nu hajat-hajatan teh saha da abdi. Nya ngan teu bisa mukodimah. Oh, diajar sok buru-buru selokan. Tak geuning.
wayahna ka sajumlah pasukan para petugas negara. Wayahna tempat di alun-alun kulon wetan Kidul Kaler jaga saeutik gedena ieu teh di alun-alun loba nu lalar liwat anu ulin jeung sajabana tangtuna bakal nyereg bakal lalajo. Wayahna diumumkeun ieu yen diayakeun saemara dina poe ieu mangga atuh dihaturkeun ka para pamilon di negara astina bilih kahiji kadua katiluna supados ngintunkeun daftaran saha anu bade ngiring saemara ngawakilan putra Sang Nalendra Prabu Duryodana. Sampurasun mangga salira itu salagarana leres nuhun pisan anu kaleresan pisan dina waktu saena teh parantos aya anu bade majeng kana ngiringna saemara ieu ngawakilan putrana Raja Negara Astina leres saha kahijina ieu da catatanna dibantul kumaha urutan kahiji kadua katiluna tayeuk mangga diaoskeun deui ke dihaturanan ini nanging dina pelaturan saemara teh teh kumaha wae bilih ieu mah bilih nampi oh ieu nu kahiji ieu teh saha Aswatama nu kadua Cinta Asih teh sanes Cinta Asih Citrayuda. Oh Citrayuda anak ieu mah jadi panitia teh nepi ka ai panon gede nya mun 10 kalian panon aing atuh anu geuning eta urutan ka 3 teh mah anu kadua nama geuningan ieu teh Citraksi geuning opatan heula upami eta anu jagona wungkul areleh kabeh nya wayahna urang mang teh mane wangsul leres sae mangga antos atuh ditu teu aya pelaturan teu aya imaret make senjata sok bebas dek make pakarang dek make katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan mangga iya aduh teu dibawa senjata yuk iya nanging aya pelaturan mah kumaha di mana-mana aya anu semplak tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot teu meunang aya tungtutan. Oh jadi teu aya tungtutan naon-naon tapi kudu bebas ku cara hukum saemara. Aulah nepi ka pae atuh. Ieu meureun. Iya. Sasabat eleh we atuh. Ya pokona mah kitu we pokona mah. Ngan ieu mah bilih aya nu kalepasan. Nepi ka ngalepek. Teu eling. Kumaha sia suata mah tong tuluskeun wae kitu. Iya. Rada teu ngeunah hate ieu teh. Iya. Malah penting tadi ngimpi ngahujeun aing teh. Jeung Aswata mana keur nyeri huntu budakna deui. Punten ah. Aswata mah di nomor 3 keun eh. Wah, Aswata mah di nomor 3 keun. Nah geuning ieu mah urutan ka hiji daek pindahkeun. Nu kadua jadi ka hiji. Nu katilu jadi kadua. Ya kitu teh da naon atuh mangga. Kitu we eta mah. Sok mangga. Ai putrina tiasa dipamerkeun teu? Eta mah teu tiasa rupina. Mangga kawitan we ulian.
nepina ka saderek Citra Soma anu bade majeng ngiring sayembara siapa cek payun syahadeh kakasih teh baca we didinya tuh Citra Soma di dina mah nuhun atuh Mang Soma Mang Soma teh salah sawios ti astina Rayina Prabu Duryodana ulah lalawora adi raja kieu oge nuhun bade ngawakilan putra pun anak nyata Mandra Kumara putrana pun lanceuk putra Tuang Raka leres saya Tega Lara Tega Pati ya mudah-mudahan lah tiasa ngelehkeun jago sayembara dina harti bakal kacanak eta putri siap ayo ningali tangtungan ge watir aing deungeulna ayeuna mah ge watir totongkeun ge huluna jelema bongkok meongeun kieu mah iraha rek meunang nah setengah hina teuing maka jeung bongkok meongeun teh jadi bandingkeun jeung itu mah nu tukangeun tuh jiga papatong gitu kasaha teh nya siapa nih sia abak udah itu disebut papatong aing muy jauh-jauh papatong Jawa jadi gitu mana juga kini-kini Sumatera yakin sampean bakal dibikin lamun eleh eta putri ya jangan mangga teh teuing kaulah keputusan raja we pointen ya siap mangga parantos siap ya already ya mangga ulijan mangga ayeuna kaulah ti bonsel hiji nyangakeun ka bonsel 2 nya cikan gerak aku kumaneh naon boa maneh pangna kieu teh meureunnan ieu teh jalan pikeun jalan maot maneh poe ieu jigana putus riwayat teh nya sabodo teuing lah teu dipikiran nu kitu mah nu penting raja kaula sugema we A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim di Cayuna Jaya di darat Jaya una nu calik di Siracai sang ratu mut putih bimi mengabanyu mingkem mingkem bet balalager dedemit di dieu ulah jahil ulah ganggu ka kaula ieu turunan ti Gunung Sunda nya beh ditueun Gunung Burangrang nya eta anu gubragna teh ka Gunung Buraong kemana karep we jajampean eta karaosnya rada lieur cekap wah bukan yang cekap nanti karunya nyon tuh asyo
hade pisan ieu awakna duh jeung eta ngampul awakna kawas ninggang karet teh aing kasepuhan tingali tak jago astina rubuh hiji begini dihaturkeun ka sesepuh ti nagara Astina ieu salah sawios Kurawa Namru di lapangan ieu ya dihaturanna linggih da eta atuh da muni keukeuh hayang pangheulana teu nalipak maneh ti ta Aswatama naon kapan Aswatama dipanerikeun kumaha kumaha Kasep jeung maneh sakalian gelutna hor ongko maneh nu nuliskeun langsung aing pada ditulis tongong nepi ka nyurung-nyurung akibatna rek maehan ka aing awas ya ku aing penting engke di ala ku aing ningalikeun